Lu bilang 1 2 3 guys gitu ya. Aku baru bangun. 1 2 3. Hey guys. Eh, si Jalu tuh kerek bangun gitu guys. Kerek bangun. Ah ya. Mau bangun nggak? Guys, aing terek ngomong naon gitu ya. Dititah ngeplog ku si Amang Abang Akfar Bandung. Agar pisan eta jelema. Tilo HP dijejarkeun video aing ditontonan kabeh. Hebat orang Manuhun malah. Orang Madura, Cinangan, Cicing di Bandung. Si Amang channel teh Abang Akfar Bandung. Karya tong poho di subscribe nya. Si Amang itu tebager pisan kan. Isi aya nu can apa nyaman. Amang ece-ece ya nepangkeun urang aslina ti Tasik. Domisilina di Jakarta. Urang baheula ke Jakarta teh tahun 2000 tahun 2008 gitu. Tahun 2008 Juli. Tadi nama dah yang pengalaman hungkul gitu di Jakarta teh. Kepikiran rek boga budak kawin di dia boga budak. Aing boga 3 mah. 2 3. Gitu tah. Perasaan teh bae pengalaman we. Ngaron anakan gini kan tuh. Pebalapak ya budak. Baheula ke Jakarta tahun 2008. 2008 ayeuna 2020 seberapa tahun? 12 tahun aing di Jakarta. Setahun ngontrak. Baheula mimiti gawe ke Jakarta teh jadi tukang sasapu nya, Mang. Aing baheula ke Jakarta nyapuan jukut di sapuan eta. Pegawaian teh tukang kebon cenah. Di yang tukang kebon. Nyapuan cukut ngalisuk-isuk. Aya daun di pulungan. Warna mah tiap manggi daun pulungan we. Masukkeun kana karung. Lain di kilo. Diduruk. Daun. Nyapuan daun. Tapi tegede teuing sih kalau si anak-anak. Jadi kan baheula aing sare di tempat gawe ada aing kontrak mah tuh. Tahun 2008 aing gaji teh 3 juta. Anjing 3 juta. 325.000 anyar asup. Baheula ngontrak teh pernah ngontrak baheula kontrakan di dieu
140 keduaan. 140 bayar 70.000, gaji 325. Aing dahar sepoe ge sabaraha can ulud beak atuh gitu mah. Jadi untung nama cicing ngacapruk heula ya kadang kayak diuploadkeun. Nama cicing we di tempat pagawean mah cari ge asal bisa di mana bae. Tuh, jadi sapoka deui ditempokeun teh. Iya pemajikan aing tah. Mah bisa diputer kan ya kamera mah harap ini kan. Bener mah rasaan teh Jakarta teh hayang pengalaman unggul teu kepikiran rek kawin rek anakan anak pebalat tadi teh ngomong naon mungkin HS na tempat gawe yang teh baheula teh mah sare tempat gawe da baheula mah gaji teh 325.000. Batur anu ke Jakarta digaji 500.000 sabulan 2 bulan balik deui ilmu teu kuateun. Nih cenah aing si Acai mah gaji sakitu bisa betah cenah eta di Jakarta. Kira aing mah atuh mang cicing tempat gawe teu ngontrak terus dahar aing ke Jakarta baheula moal duit 25.000 tah duit dina kantong teh ini di ongkosan ku si teteh da aya orang dieu aya mah cicing di Bekasi cenah teh Enung tah Enung teh Elin ada tempo subscribe-nya tehnya. Gue 75.000 minutina dahar diberian heula ku si teh Elin. Masih kena ngontrak. Aing kudu cicing tempat gawe bingung duit 25.000 tah. Kudu mah sabulan kumaha sih? Nganyuk. Nganyuk bang. Jang, sudang jang. Iya kan iya asup kana YouTube kan. Nganyuk ke si emak. Nganyuk mah dahar. Kayak sebulan sekali bayar hutang 200.000. Gajian 325.000. Bayar hutang 200.000. Sisa 100.000. Jenting aing nu penting bisa dahar bayar hutang. Isukan duit beak ka jenting nganyuk deui dahar malah udud nganyuk deui. Kitu we hirup mah ating kudu lieur. Ya kitu tabah heula aing keur anyar gawe teh emang jadi tukang sasapu. Satahun bang sapu jam genep isu-isu kudang sare nyapuan ke tempat gawe terus beres jam 8 batur ke karak inget gak karak asup gawe aing geus beres gawe teh beres gawe cicing tinggal udud ngopi rek sarapan heula tahun jadina orang erek diangkat jadi ieu teh jadi ka bagian gudang tempat gawe teh orang diajarkeun mesin tak
si Mang Budi. Mang Budi di Bogor tamang. Dong poho mang subscribe aing mangnya. Mang Budi Bogor tebager pisan teh jelema teh. Balager di Jakarta mah jelema teh nya ketang aya nu bager aya nu henteu. Mana-mana geus wae lah. Mang Budi diajarkeun karena mesin mimitina ngabubut itu ya ngabubut kayu diajar heula iya haling cokor. Guys bangun guys Budi mang ajarkeun bubut baheula bubut ngamiling si Mang Budi eta bager pisan pikeun ke anakna diajakan gawe ka dinya mimiti aing operator manual jadi operator manual ke zaman si Mang Budi mah kan gak orang Bogornya ngapain di Bogor balik bolak-balik ke Jakarta ini zaman baheula mah naik kereta ini ti imah nangtung patir sih ya negara di Bogor ke Jakarta ini ti imah nangtung geus nangtung na kereta turun di Cawang naik deui kana ieu naon teh kana caran bus kota gitu baheula mah da busway jarang keneh bus kota nangtung di wae datang ke tempat gawe teh gawena nangtung deh wae tapi kan ke sore balik gitu deh wae nangtung khawatir aja mana si Mang Budi guys keluar guys sukses Mang Budi aja hari kurin ke Bogor si Mang Budi mang cager mang yang syukur atau cager dagang jamur cenah nama di Bogor jadi bos jamur sama Budi itu kan jadi pengusaha yang sukses aing mesti kena gawe dina tunjuk batur ya doakeun we aingnya Mang Budi teh baheula ngajarkeun aing mesin manual kalau ke aing bisa anyar bisa mesin manual mah gawe si Mang Budi mang geus ku aing gawena mang geus cicing gawe naon sok ditahkeun we ka aing jadi meureun tah tidinya jadi nate meureun tah urang teh jadi bisa nate eta barokah ti guru teh meureun tere bisa si Mang Budi datang gawe teh geus cicing mang istirahat capek nangtung ayeuna gawe kudu nangtung deui geus ku aing we gaweanana intinya tere bisa aing pokoknya mah target dan di mesin produksi mesin industri bubut miling mesin gerinda mesin grinding terus aing mesin CNC eta mesin manualna ku aing diembat kabeh pokona dina 3 bulan urang kudu bisa kabeh teh eta baheula loba variasi teh dina mesin miling aing geus kacekel mesin bubut aing mesin bubut tuh bikin kayak lagi haroream aing mesin bubut padahal meminta diajar dengan mesin bubut kalau guys saya pinuh guys aing mareman lacai guys haroream aing dengan mesin bubut
ban digedekeun anak dina mesin miling meureun. Ya teh. Ayeuna nyekelan mesin CNC teh komputer numerik kontrol, jadi si pergerakan anak teh untuk manual gitu. Ayo manual mah diputer-puter kuleungeun gitu. Abi eta mah geus tinggal ngasuk-masukkeun angka we. Ngan salah angka we hiji. Geus abrak sia. Aya mesin CNC tah aya nu kieu. Mesin CNC dikontrolna make angka manehanana mesin. Keun kaya nama urang teh posisi teh gawe teh di teh salila 12 tahun teh ayeuna aing teh jadi sebagai programmer mesin lain programmer aplikasi, nyekel aplikasi gitu, nyen program. Sekian banyak syukur alhamdulillah we atuh disyukuran naon ge kegena mahan. Keun beuti mana we milik mah ngojek teh kan eta kan jadi YouTuber teh orang teh rek ieu teh sugan we ke menang duit ke tambah-tambaheun budak geus gede mah sakola mah. Watak tong pohon produknya tah aing subscribe tah. Subscribe, like eta poho gan kayak guys 1000 atuh dah aing subscriber teh kudu 1000 ayeuna 1000 subscribe kakara bisa di ngajukeun monetisasi 1000 teh lain sekarang ngajukeun monet 1000 mah keur we ngeureuyeuh nya itu tabah Jakarta ubah jelema nu ti lembur ini ke Jakarta teh teu bisa balik deui. Matak anu di lembur anu geus cicing di lembur nya tong hayang pokona mah ke Jakarta teh aing sebisa-bisa mah di lembur jangan gawe we di lembur lah hayang sok kegayaan ke Jakarta teh mau bisa balik enggak bejaan mau bisa balik nu puguh ge gawe di dieu pamajikanna di lembur keur cenah di lembur nya akang di Jakarta digawe kene bolak-balik lila-lila di lembur anak loba balik ke lembur geus dikolot ripuh dibawa ke Jakarta kontrak geus di Jakarta teh potong si kehead tuh cicing atuh jang bisa-bisa mah kitu mangka saya aya we di lembur gitu ya milik mah aya wae lah orang Tagok gitu Jakarta pindah tuh ke mana Kalimantan pindah ke Kalimantan gawe di Jakarta kemarin mana cicing di Kalimantan gawe di Jakarta aduh begini pu. Oh ibu kotana rek pindah cenah guys ibu kotana rek pindah ke Kalimantan nuturkeun Kalimantan keun di mana we lah kitu merenya dengan arasan teh urang baheula kitu di saha-saha oge kitu jelema loba nanti maunya ngomong aku mahanya orang waktu itu ke jelema tetap terpilih-pilih gitu kita mah
aya alusna gitu ke orang gitu sok baik mematahannya orang dicokot gitu nya gorengnya mata diturutan gitu ya goreng cek kurang gitu cek mana halus cek kurang goreng mau paling diturutan kira-kira halus gitu cek kurang tuh kira halus cek kurang paling cokot dak pepatah hati kolot gitu orang diterapin gitu kata hati kolot cenah cekolot baheula enog gitu. Jadi kieu sanajan keluar tina pool hayam cenah ari enog mah dahar sing keluar tina pool hayam geuleuh cenah kayak enognya dahar dangeunah atuh namun kaina tong di dahar dah atau mana tai kotor lancaran si biu tai kotok diletak ampun aing buka budak tuh pasti naik sekolah mah nih hey guys sekolah mah teh ai seberapa menit gitu gitu wes lamang lah aing mah ya uji mental senang ngeplog uji mental ngeplog di kamar gerak ampun aduh kayak iraha deui aing ngeplog ke keluar ngojek gitu kudu teh jam sakit teh bagian ngojek ke jam 8 ngejemput deui aduh kan ngeplog heula isuk-isuk apa soalnya penting balik penting ngojek itu kudu irit deui kira nama can pentingnya teh gacor deh ya guys gitu masalahnya kesalahan Timbang kayak ngerek sekolah sih